Nami abdi Dadang. Dadang dilahirkan ku emak, diurus ku abah. Tiletik sampai kaena Dadang aya di negara Indonesia, nyata di Kampung Bonjong Leungit, Desa Teka Pendak, Kabupaten Dukalegok Mana. Saur majang abah, Dadang teh pang kasepna sakampung, nya saurna eta ge. Percaya teu percaya Dadang teh teu jomblo, dina hate Dadang agaduhan perasaan ka si Neng. Garis nu manis pang manisna sakampung. Perasaan Dadang ka si Neng teu aya bandinganana jeung teu aya duana. Jantung teh sadeg-degan tepuguh, non ieu nu disebut cinta, nya sigana mah. Nu penting dina carita kahirupan Dadang kudu aya cinta nu bisa ngabagjakeun hate tur moal leungit anu mangrupa kasedihan. Cikuna naon Neng, akang kan cuman era hungkul dialikeun ku Neng. Matakna atuh Kang tingali heula ari mapah teh. Maha tuh Neng, wajah Neng mah saking kugelisna akang jadi tiasa ngalirik anu sanes gitu. Ah si Akang mah. Neng, Nya Kang. Neng, Nya Kang. coba tinggal akang. Alas ya Neng, akang tak acan tercai, hayu urang uih. Si Akang mah sugat Neng mah. Akang teh bada nyebat I love you sapetos biasana. Apunten atuh Neng, akang kan kayak emut, tak acan tercai. Tong melak cangkeng wae atuh da mal jadi-jadi. Si Akang mah. Neng, akang bogoh. Akang bogoh sagede-gedena. Love you sealam dunia. Gerimis turun senja hari.
Aya naon atuh mah, hantum gogorohan wae, dadang teh kira saya berjuang. Berjuang naon atuh dang? Berjuang ke dunia akhirat mah. Anak mata meni soleh pisan, terus ageung mah geuning mana cing ningali mak. Shark do 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 baby shark do 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 baby shark do 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 baby shark. Mommy shark do 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 mommy shark do. Mak, arek mana naona dadang kudu meni kudu dipuir-puir. Please mak, lieur dadang teh da lain ombak banyu. Atuh dang ari kitu mah. Nya mak, untung dadang sayang kak mak. Tapi mak dadang teh sanes berjuang kanggo dunia akhirat, heg Lah, terus berjuang naon atuh dang? berjuang ke super kacai. Eueuh, si dadang mangan bisa dengan hardolin we. Aya naon atuh mah teh ngagogoroan teh. Nu sakira-kira penting mah sok ku dadang lagi dengekeun. Amun teu penting mah sore-sore we mah dadang teh keur sibuk. Eueuh, si borokokok. Nya penting atuh, matak ge dangukeun heula ari mah keur ngomong teh. Cik ka dieu diuk. Ieu dam, geuning si Neng tarek dijodohkeun. Ah, dijodohkeun kumaha mak? Nanya maneh teu apal. Ieu ari pernah ngadahareun bangku sakola tacan. Sing bener tuh mah nanya teh narus teh. Makanya dadang kudu ada bangku sekolah. Saya pernah tuh ada bangku sekolah mah tuh si Sumanto. Si Dadang, si Sumanto mah lain ngadaharan bangku sakola. Ayeuna ge geus ngadaharan daging jalema. Ieu dengekeun, tuh si Neng teh rek dikawinkeun ku indungna. Ngomong atuh mah teh tadi nek dijodohkeun gitu tong bulat-bulit kos tadi ngomong teh. Si Dadang kapan nyebut oh. Itu dah, si Neng rek dikawinkeun. Hah? Apa mak? Tidak. Apa-apa we jiga orang kota. Tah eta mak. Saya tak mau. Nya eta dadang teh kudu ka Kemana? Ke kebon. hati emak. Sing bener mana tedang rek ka mana? Bantuan tuh bah. Naon atuh dang? Buru bantuan. Buru bantuan tuh bah. Mending. Sawah. Gunung. Sok geuwat atuh bah, sok rumah disupport lah abah teh buru atuh bah. Bangkong. Kodak. Katak. Naon atuh kata kuncina buru. Ting lieur. Nulikeun maca koran mah. Tah, tinggal di kota mah. Eta bah, wah si abah pinter euy. Ya atuh, coba lagi pinter abah mah ngantara nyirikeun we. Bagja. Tah, eta mah dadang teh kudu ka kota nyangan duit jang ngalamar si Neng. Atuh dang, mama teu satuja. Setuju meureun mah, tah atuh mah, bah, pan dadang teh naik ngalamar si Neng seboga modal kudu ka kota nyangan gawe ngarah boga duit. Nya eta mah teh teu satuju. Abah ge teu satuju. Atuh dang, kamu dadain di tariin ke emak jeung saha? Nah, ari emak, ari abah moal dianggap. Teuing ah. Pokokna mah dadang naik ini mah ka kota titik teu make koma. Dang, jangan tinggalin emak. Benih lebay dadang mah ka mana mah. Lah, terus eta dek ka mana? Dadang mah naik masikeun ka imana si Neng. Bener teh si Neng dijodohkeun. Oh, panyate dek ka mana?
Neng, Mohon Kang, aya naon akang teh ka bumi Neng? sok simpen lah sapuna. Kang hoyong nyarios. Atos Kang, aya naon nah hasigan nu resah kitu? Ya Neng, akang teh resah kayak mutan. Bener, Neng bade dijodohkeun. Mohon Kang, Neng teh dijodohkeun, tapi Neng mah aling dijodohkeun Kang. Da cinta Neng mah ngan Kakang Dadang hungkul saurang henteu kanu lain Kang. Sami Neng, akang oge cinta bogoh nyaah ka Neng saurang. Tah ayeuna akang bade rencana berangkat ka Jakarta, ka kota. Kayak Milan Acis kanggo ngalamar Neng. Kakang balik ke kota? Mohon Neng. Mohon Neng. Demi cinta akang ka Neng, akang rela ngalakukeun naon wae. Akang bade berangkat ka kota. Mohon atuh Kang, Neng bakal satia ka Akang, bade nungguan Akang duwi kamuli. Janji. Ulah jalir janji, ulah jalir janji, komo deui aya niat nyeri. Ulah jalir janji, ulah jalir janji, komo deui aya niat gaduh deui. Gaduh. Dang, Duat. Dang. Duat. Si Abah mah kebiasaan. Kamana atunya si Dadang teh sugan sare kene kitu? Duka abah mata apal. Sugan tinggal di kamarna. Bisi sari keneh. Hayu aturan pariksa ka kamana Bang. Kamananya si Dadang teh nah eueuh di kamarna. Kunaon mak? Kunaon? Iya, Bah si Dadang eueuh di kamarna. Cikan tinggal di kolong kasur. Bisi ngabulutuk. Teu aya, Bah, di kolong mah. Iya naon ya? Mak, ari ieu naon? Cik, ningali. Bah, ieu sina naon? Nanti si mata bisa maca. Hehehe. Assalamualaikum. Mak, bah, hampura dagangnya. Dadang, Bah, Dadang, lain dagang. Tulisan teh menisi gak ceker muning ieu mah. Si Abah aya wae sok tuluykeun macana. Assalamualaikum WRWB. Ma, bah, hampura dadangnya. Dadang teh nekat ke Jakarta teu pamit heula ka Abah sareng ka emak. Margi upami dadang pamit ka emak, dadang mau diizinan ku emak janten dadang teh kabur we. Dadang ka kota teh demi neangan artos kanggo ngalamar si Neng. Upami emak sareng Abah kangen ka dadang mah, telepon dadang we. Engke dadang ge pasti wih antosa dadang we nya. Ma, love you emak, love you Abah. Wassalamualaikum WRWB. Bah, si Dadang teh meni nekat. Nah jadi teu geunah teh kieu. Telepon atuh Bah, telepon si Dadang teh. Sabar mah, sabar. Kurang telepon ya dadang teh. Halo. Halo. Si Dadang mana? Ieu saha? Ka di pareuman si ontohon teh. Kunaon Bah si Dadang? Mana si
si Dadang teh mah yang ngomong jeung si Dadang. Teuing atuh mak, da bieu mah nu ngangkat oge lain si Dadang, tapi sorana oge jiga awewe. Alah bah, bawa si Dadang teh di ditu jeung awewe. Ah, berapa? Tapi dama awet teh lain ngomong halo kalakah nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Kakak itu Sugan teh heueuh si Abah mah si Dadang teh di ditu teh jeung awewe lain. terus kereta saha? Eta mah operator Abah. Hari operator teh saha? Hanya Abah teh teh nyaho, gaptek si Abah Geus mah. saha deui eta si gaptek deui. Si Abah mah geus ah. Aya naon ieu ribut-ribut ngaganggu pisan. Kieu si Dadang teh kabur. Terus naon hubunganna jeung di dieu? Pan si Dadang teh kabur teh gara-gara saha atuh? Aya naon mah? Geus si Neng mah geus boga calon jadi urusan deui jeung si Dadang. Ieu, si Dadang kabur teh gara-gara saha atuh tah? Gara-gara si Neng. Kunaon kitu jeung si Neng? Si Dadang teh jadi kabur ke Jakarta. Rek ngarangan duit, jangan lamar si Neng. Si Dadang bet kabur, tita saha kabur sok. Barida ge si Dadang geus meunang gawe, angger moal satuju boga minantu ka si Dadang teu level. Mesti kitu-kitu oge si Dadang teh anak emak anu pangkasepna. Indung jeung anak teh meuni beda jauh sifat jeung sikapna. Untung we si Dadang teh boboheun ka anakna lain ka indungna. Jakarta mah kayak lamun Dadang geus beunghar, Dadang leuwih pindah ka kota bangunanna hara deui kieu. Hati-hati di jalannya. Tio. Iya apaan sih lo? Bisa. Udah banget lo. Hei, ini kamu menjadi sombong. Gue salah buat lo. Halo, Jakarta teh saya pisan gini bilang gawe teh kudu kumaha deui nya Dadang. Ya gimana nih, gue lagi supir terus capek nyetir sendiri terus pegel lagi. Halo, sekarang tuh zaman canggih, lapang di
nggak usah dibikin ribet lah. Oh iya ya, kenapa gue gak kepikiran? Makanya berpikir cerdas dong kayak gue. Cerdas apaan lo? Ih. Heuh, jika si Neng itu deh geningan. Hendak deui sareng si Neng ieu. Ih, lo lagi apa sih mau lo? Heuh si Neng meni galak pisan. Dadang teh keur bingung Neng ieu teh nuju milana pidameun di dieu teh Jakarta teh. Cil, ini kesempatan emas buat lo. Janjiin aja supir lo. Lo yakin? Tong halewasan wae tuh Neng. Gue mau ngasih pekerjaan buat lo. Serius Neng? Tapi lo bisa nyetir mobil kan? Gampang Neng nyetir mobil mah, dadang oge di kampung sok nyetiran. Han dadang mah nyetiran munding. Ya apalah, munding yang penting lo bisa bawa mobil. Oke, siap. Oke nih, kunci mobilnya. Kang Dadang, kamana atuh Kang Dadang teh? Teu aya ngabaran pisan. Neng teh kangen ka Akang. Akang oge kangen teu ka Neng. Inget tak ka Neng? Boa-boa Akang teh papendak jeung istri nu leuwih gelis ti Neng. Euleuh, Neng teh jadi teu ngeunah hate kieu. Kudu kitu, Neng teh narima lamaran Kang Soleh. Tapi Kang Dadang, Neng, mana karena didinya lain geradakan. Pasti mikiran si Dadangnya. Jelema kitu di pikiran mending ge tah si Soleh keur mah beunghar bager deui. Henteu mak, Neng mah teu mikiran si Dadang, tapi Neng mah mikiran Kang Soleh ilha bade ngalamar Neng. Neng teh salah, Neng teh dek nikah jeung Soleh piraku, mata yang ngadangu carasan Neng. Males mak, lamun mah hoyong ngadangukeun Neng nyarios deui. Neng alin nampi lamaran Kang Soleh. Atuh euleuh mate meni bungah kieu Neng. Mohon mak, Neng kieu teh da demi emak. Neng siap nikah sareng Kang Soleh demi emak. Horas Urang teh jadi beki beunghar, teu sabar mah hayang ngabaran Kang Soleh. Bah, bisa barang bulan si Dadang teh pengabaran, mate meni asa hari bang pisan. Duh, teh saha nu ngagandengkeun? Bah, eta teh saha meni gandeng pisan kring-kringan. Atuh, kalau dong angkat heula. Halo, ieu saha? Nomor nelpon teh bejaan, gandengkeun. Halo, itu Abah? Ai Abah, itu teh Dadang, anak Abah anu pangkasna teh ya. Oh, Dadang? Dadang anu mana teh nya? Tar, ari Abah. Emang Abah boga anakna ngaran Dadang teh sabar hiji. Ieu teh Dadang seorang teh Abah. Oh, bejaan atuh ti tadi. Si Abah mah teh tadi geus bejaan ge. Hampura we, da Abah teh geus kolotnya. Bah, eta teh saha, Bah? Ini asara riweuh. Si Dadang. Si Dadang. Oh, si Dadang cika dia mah yang ngomong. Dang? Dang? Halo? Nah kalau katututan. Baik hayang itu hareum. Pareum sugan teh si Dadang hayang mentutut atuh udah dihalau-halau teh kalau katututan.
teh Dadang. Mun Geus bah. gede deui. Cikenet asal cikenet geus gede kieu. Mun itu Dadang. Itu Dadang bah. Ayo atuh lah orang asup kalben. Siap, siap. Terus masak tuh. Ayo tuh buru. Stop lah Kang. Kunaon Neng? Aya si Soleh di dieu. Kieu Kang, Neng teh bade nyarios ka Akang. Sami akang gak bade nyeres ka Neng. Sok Neng heula bade nyeres naon? Kieu Kang, sataacana Neng teh nyukeun hapunten ka Akang. Neng teh Neng teh atas nikah sareng Kang Soleh. Sakantenan Neng teh bade pamit ka Akang. Neng teh bade pindah sareng Kang Soleh. Jadi Neng teh Mohon Kang, Neng teh nyungkeun hapunten pisan ka Akang. Oh nya tadi Akang bade nyarios naon ka Neng? Sanesna muding teh atas di mandian. Eta naon teh? Mundingna tak can disikat gigian. Tos lawenya Neng. Neng mah menit tega pisan ke akang teh. Akang teh jauh-jauh merantau neangan duit keur ngalamar Neng, tapi Neng teh hianat. Neng teh setia ke akang, mun kitu mah keur naon atuh akang balik deui ka dieu aya ningali Neng jeung nu lain mah. Sedih. Kita harus kemana ya sekarang? Gimana kalau kita tanya aja sama anak sekolah di situ? Permisi, kalau rumahnya Mantog di mana ya? Mantog mah mantog ya. Atuh kudu bebeja. Bukan dek, maksud kita lagi nyari Mantog, mamahnya si Dadang. Nyarios kita tadi atuh teh. Tuh palih ditu nya mengko ka kanan. Kayak pagar tah eta bumina. Bade antar ku abi. Ayo dong anterin kita ke rumahnya Mantog. Nya hayu mangga hayu mangga. Iya teh bumi Dadang teh kayak orang soran. Ma, ya aya teh ya di kota. Tanya dek. Duka dama ya teh bade ka Kang Dadang sauna teh. Tanya nanya, teh ka emak da teh saya emak ieu. Oh iya, makasih ya dek ya. Nya, sami-sami. Neng teh dari kota. Dadangnya ada. Ada tuh Neng lagi ngangon munding di belakang. Mama makasih, saya ke sana dulu ya. Lele, itu sahanya asa apal. Dang, Iya.
Gini Dang, aku kesini mau ngasih ini. Naon itu Neng? Itu undangan nikah aku sama Sam. Jadi Neng Prisil itu mau. Ya Dang, kamu dateng ya. Iya. Ya udah aku pulang dulu ya Dang. Bye. Nanya hirup dadang teh kieu-kieu teuing. Naon salah dadang teh si Neng geus nikah jeung si Soleh. Neng Prisil nek kawin. Eueuh bener hirup teh peuri, tapi dadang teh ulah patah semangat. Hirup mah kudu optimis. Dadang yakin pasti engke dadang menang nu leuwih ti si Neng jeung ti si Neng Prisil. Sabab rencana Gusti lebih endah. Badan ke bang? Nah, tak pedang? Berbantuan. Banyak sama. Dong, kalau kamu dong. Langsia. Nah, eta mah dadang teh. Apa kan? Kan eneng. Ma, bah, datang, baba. Kasar ke akang bahwa wae sih. Aya naon ribet-ribet di dieu. Mesti gitu-gitu oge, si dadang teh anak mah, nu pakaset mah. Indung jeung anak teh nu beda jauh sikapna. Untung we si dadang teh bogoheun ka anak lain ka indungna. Indung jeung anak teh nu beda jauh. Dang keren mah, kumaha teh? Duka ada mah ieu teh bade ka Mang Dadang. Oh, saya pagar tah eta beda antar ku abi. Oh gitu ya. Ayo. Salah. Di mana? Di Dadang. Ya, Mas. Di mana? Nek kata salah, nek sedek kita di sekolah bilang. Mana Dadang mah cariosan nih. Ah, males mah, ngamuk mah kayak ada mama. Mah. Nek kata salah, neng teh jalan. Mak teu paling bunga kieu. Da, neng teh. Kalau bukan itu demi emak, neng hoyong nggak? Demi emak, neng teh siap. Saya tahu mah. Siap naon, siap sare. Emak tuh emak teh punya bunga kieu. Nyuhun emak, da neng nikah teh. Tega. Emak tuh neng, emak teh punya bunga kieu. Mohon mak, neng ngelakukan ieu teh demi saha da demi emak. Neng siap nikah sareng Kang Soleh. Demi emak, tolak emak, hidup emak. Aduh neng, opat. Itu jadi we. 5.